Dina kesempatan siang ieu urang saeutik ngajelaskeun tentang amalan-amalan batin. Cenah Bu? Amalan batin. Kira-kira amalan batin katepon teu Bu? Sebab batin. Artinya naon Bu? Di jero. Ya, katu. Ya, Bu. Jadi amal teh aya dua model. Lamun urang ibadah lahir aya wajib aya sun. Maka dina perkara ibadah ge aya ibadah nu katempona ibadah teh lahir, aya ibadah nu katempona ibadah batin. Ibadah lahir naon? Contohna salat eta lahir. Katempo nu sok salat jeung teu katempo teh Bu? Ya. Jadi anu ngaranna amal model salat, model zakat, model puasa, model haji nya eta nu disebut amal lahir katempo. Ya. Tiap Jumatan salat ibu Jumatan katempo lahir. Datang bulan Ramadan, puasa Ramadan katempo lahir. Naon di ciriana? Buka puasa. Mana membuka wes. Puasa. Eta ngaranna ibadah lah. Lamun ayeuna ibadah lahir aya ganjaranana. Salat urang aya ganjaran. Puasa aya ganjaran, haji jeung umroh aya ganjaran, maca Quran aya ganjaran, kabeh salat, puasa, zakat, ibadah haji, maca Quran, sedekah, sakur pagawean lahir boga ganjaran. Maka ibu di antara aya amalan anu gede ganjaranana nyaeta amalan batin. Sakur amalan lahir moal mantap menang ganjaran, lamun amalan batina can beres. Naon amalan batin teh? Naon pagawean batin teh? Contohna sabar. Tong disangka jalma sabar teh eueuh pahala. Aya Bu. Nah, di antara amalan batin nu bakal nentukeun hade gorengna amalan lahir. Sedekah hade, tapi lamun amal batinna teu beres, muncul riya, teu ikhlas, mata jadi hade teu Bu? Diganjar moal. Jadi sebenarnya amal batin teh leuwih gede ganjaranana dibandingkeun jeung amalan lahir. Tapi tongkek balik ke dia, ibu ngomong kieu, yang kesebut kitu mah cukup we batin. Salat nu penting eling batin. Nu penting sebab naon? Batin. Puasa nu penting naon sababna? Kan cenah cepet ge amalan batin leuwih dibandingkeun jeung amalan. Kade tong kitu nya. Eta sesat menye jelaskan dari mesti kasih sesat. Nah, kunaon penting amal lahir sebab Kanjeng Rasulullah nyontohkeun amal lahir. Lamun ngan saukur salat cukup ku eling, puasa cukup ku eling, haji cukup ngabayangkeun Ka'bah cukup ku ayeuna rek naon Kanjeng Rasulullah nepi ka bengkak sukuna ku saking lilahna salat penting. Padahal lamun dibandingkeun hate urang jeung hate Rasulillah, maka gede elina hate Rasulillah ka Allah dibandingkeun jeung hate. Ya. Lamun kitu mah geus dahar ge cukup eling, sare ge cukup eling, haus ge cukup eling, teu cukup ya. Jadi aya lahir
aya batin, aya nu nampak, aya nu tersembunyi. Amal batin teh ieu leuwih hese ngabenerkeunana, leuwih hese ngajagana, leuwih hese ngarawatna, jeung leuwih hese ngalakonan. Ieu amal batin. Ya, tapi amal lahir tong ditinggalkeun tadi cek abdi. Ya. Nah, di antara bentuk amal batin insya Allah urang bahas dina kesempatan siang ieu berkaitan jeung akhlakna Kanjeng Rasulillah sakumaha urang lamun marhabanan sok diaos wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'i. Ya, syadidal haya'i wat tawadhu'i. Nah, cek Sayyid Syekh Ja'far ibu, yang diantara akhlakna Kanjeng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi nyaeta Kanjeng Rasulillah ngabogaan sifat tawadhu. Nah, cenah Bu, tawadhu. Ai tawadhu teh amal lahir atau amal batin? Tawadhu amal lahir atau amal batin? Ayo. Batin. Lahir. Lahir atau batin? Batin. Ya. Kanjeng Rasul ngabogaan sifat tawadhu. Ai tawadhu teh asupna amal batin. Jadi tawadhu teh lain nempo jalma tawadhu teh lamun leumpang hareupeun batu di kadungkung eta catangtu. Tapi lamun urang nempo aya batu nu kitu husnudon teh batu teh tawadhu. Punya. Jadi urusan amal batin mah tong pake nguruskeun bat, tong make nilai bat. Abdi ngajarkeun ilmu batin lain berarti ibu abe pinter nilai batur lain, sebab amal batin mah ayana dina hate. Saha sih nu nyaho jerona hate kecuali urang jeung Allah. Mantakan lamun urang sok ngomong ka batur, heh amal teh sing ikhlas atuh eta teh saha nu nyaho ikhlas? Saha nu nyaho ikhlas? Urang jeung Allah, Bu. Jadi lamun aya jalma amal bari meta dipanyebutkeun paek urang di bakar masjid ya mangga. Tapi wayahna tiap Jumat panyebutkeun mangga. Ikhlas atau ria, Bu? Ria atau ikhlas? Nyaho di mana riana? Meta di cemurang. Jatuh, apakah dengan menyebutkan amal termasuk riya, sedangkan Allah di Al-Quran di surat Ad-Duha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cek Allah pek lamun maneh boga nikmat carita. Saha dieu nyaritakeun nikmat? Allah nitah lamun urang boga nikmat kita dicari. Berarti lamun jalma sodako boga nikmat teu. Lamun dicaritakeun berarti meunang teu. Saha ngaran nitah? Berarti dia lain. Nah, ini amal batin. Sehingga orang tong nempo ini karyanya sodako teu sabaraha menta diumum. Padahal manu teh diumumkan lebih gede. Lebih gede. Tapi lamun keur urang kade nalika urang sodako, terus sodako urang teh hayang ditulis, sodako urang teh hayang diumumkeun, sodako urang teh hayang ditulis di papan tulis abe batur nempon, maka si kade bisa jadi eta teh katempelan ku sifat riya. Tapi lamun aya batur model kitu tong boga suudon yen batur teh sebab urang teu nyaho eusi hakna kieu. Ya, paham Bu? Ingatnya,
Amal batin mah lain keur nilai, tapi keur nilai diri. Tawadu. Kanjeng Rasul jalma nu paling tawadu, teu aya jalma satawadu Kanjeng Rasul eueuh. Sehingga tawadu teh amal batin, urang teu bisa nempo tawadu jalma tina tingkah lakuna henteu, tapi urang wajib husnudzon bila mana aya jalma nalika pendam jeung nu saluhureun terus cium tangan, nalika diuk jeung para ulama mun diukna campur hayang jauh sebab naon ngarasa hina, ngarasa rendah, itu mah jalma saleh, itu mah jalma alim, maka jauh diukna sabab naon tawal. Tapi eta can tantu tawat keur diri urang. Urang koreksi. Ya. Nalika misalnya urangnya ngamprokan leuwih sepuh, terus urang cium tangan, batur nopo tawadu teh Bu? Tawadu teh. Naon sababna? Ngahormatan anu leuwih. Tapi kade nalika urang ngalakonan eta pagawean, hati urang kumaha? Apakah murni ngahormatan kamu jadi halal, ataukah sabalikna urang hayang ditepuk ku batur sebagai orang anu ya, takkan berat tawadu teh. Ya. Bahkan di antarana Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ngajarkeun, lamun rek calik Bu. Ieu aya ulama anjeunna ge ulama. Bila mana ieu hiji ulamana leuwih sepuh atau kailmuanna leuwih tinggi, anjeunna moal liuk sancan eta ulama diuk. Ya, sancan eta ulama sehingga diukna dikira-kirakeun. Pas ulama tadi diuk, anjeunna ge langsung gitu nya. Nah, eta tawadu. Lamun urang ningali nu beuneu kitu husnudzon tawad, tapi nalika urang anu ngagaweanana kade bisingan saukur hayang dianggap padahal hatena mah tadi wing ya pam tawaduna mah kuduna kieu ya pang jeung aprot jeung kiai teh kieu. Nah ya tong ngarasa eduna luhur pas kajen abdi mah lamun salat pang tukang nawe, lamun salat pang urang sababna hadir di majelis ilmu umum diopang harapna ya, tapi sabalikna loba jalma nu hayang diopang sok sanajan teu ditita pang. Oh iya, Bu, ayah jalma yang diuk dipang, peda kia, peda pula, peda us, peda pejah, peda bang hartawan, peda jalma beb, ayah pang hareup, riante, ente, ulah sabab urang teu nyaho eusi. Tapi lamun urang nu aya jadi nu jadi kitu Bu. Nilai nalika urang jadi kiai, nalika urang jadi hartawan, nalika urang jadi pejabat, hadir di hiji majelis, hadir di hiji pertemuan, hayang diupang hareup, koreksi, apakah urang hayang diupang hareupna teh karena tawadu atau sabalikna urang hayang di spesialkeun. Ya, kade. Ya. Sehingga cantam tuh. Geus lah abdi mah pangtukangna wae. Diukna pangtukangna. Sehingga jamaah kana nu masyaallah. Bae ku tawadu pisannya. Babel hareup mah babel. Terus. Jadi dia wae terus. Ibu dengar tawad supaya tawadu bisa insyaallah. Cantan tuh para si hati abdi apakah abdi hayang disebut tawadu ngagawean eta atau kasabalikna
Tapi urang anu nempo batur kitu kudu husnudzon. Tapi nalika urang kitu maka urang koreksi hati urang, sudahkah hati kita semua tawad? Jadi tawadu teh bisa ditempuh ku amalia lah, tapi ayana dilatih.